Dagang naon, Rin? Rame calana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Amba'du. Mang Cep Hendriana Ustad Sontoloyo nepangan deui. Mangga pirengkeun heula dongeng na yo. Pokona mah di pasar mana wae ge model anu kitu mah aya loba bae. Tukang dagang teh jiga Tukang ngan ukur kedokna wungkul jalma ngupakeun jalma katanya nama babi, anjing, monyet, naon dah segala rupa gitu. Ari tukainya bisa kapanggih. katenjo tuh jiga monyet tuh jiga babi. Ari model kieu bisa toropongan. Pokona jalma usaha, jalma dagang, jalma ikhtiar teh ulah make jeung munjung muja ka setan. Dagang hayang rame, hayang benghar. Nguku curi, ngingu tuyul, ngingu panglaris, cimat. Make bulu perindu, make haur petuk, make tali roma jeung sajapan eta teh disieun ku jurig. Mangkana tukang dagang katingalina teh juga jurig lantaran dibarantuan ku jurig. Mentana kalau anu bersih ulah make naon mohon supaya selamat dunia akhirat. Rezekina asli ti Allah, rezekina asli ti Allah seperti abdi tuh. Kudu dia asli ya teh yo. Menang meuli sanes panimu, sanes menang mau. Ulah dibantuan ku juri gari jalan teh, sumuhun kapirang teu. Tah, ieu mah batu ali koleksi mah teu naon ieu mah. Soalna naon lambang kebinekaan. Batu ali binekaan menciptakan kebinekaan dasar Allah Subhanahu wa taala. Bineka Tunggal Ika lambang Indonesia. Bineka Tunggal Ika oge lambang kerajaan akhirat. Boh kerajaan dunia, boh kerajaan akhirat. Lambangna teh Bineka Tunggal Ika kayu batu ali ge lambang kebinekaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yahruju minhum malu'lu wa marjan. Dina surat Ar-Rahman Allah hadotos ngaluarkeun mutiara sareng marjan sareng aneka macam perhiasan kanggo manusia. Sim kuring Ustad Sontoloyo ontolohon ngahaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jore